Alhamdulillahirobbilalamin pendak deui jeung baraya maut teh anu di mana wae ayana. Alhamdulillah dinten harus beri di kita teh selama ieu urang ngapor deui ritual tutorial tarompet kitu nya. Punten sanes mang naon ngahaja matahan ngajaya kamari hapunten pisan ya. Lainna urang cara dina lagu buhun pisan sepertos kolostomo, kenor kulon, terus gedong panjang, aya katanya khusus daya kenor kulon ya. Aya mamanisna dinya aya kenor kulon ge kade sila udah terus kieu. Memanisna gitunya sok emut ke zaman jenatna almarhum si Aswenar gitu sementara sasarangan ge motif cenah urang kaborasaikeun kaborasikeun cenah ieu model sekotanana sengotanana gitu nya batos buletan-buletanana teh kelas tadi teh kelas kitu nya tah kelas kitu. Anu ngajarikeun aya sekediknya tapi kan fokus terus kana tetekon jadi teu robah gitu. Nah, berartinya balikan deh kalau awal kamera udah jelasnya. Jadi itu mah buhun pisan mau terkena daya gitu nya masih kena rada naon belajar gitu istilah nama sebab naon awal bisa tapi sabeudina pencama aku sebab ieu mah kan teu nganggo istilah nama lamun barudak kana mah nganggo efek nya nganggo efek jadi supaya ieu teh pencet efek rada panjang gitu ieu mah non is tuning manual gitu ieu mah jadi teu nganggo naon ieu mah gitu. Nah kita aing nganggo model efek itu mah bakal niupan oge harampang gitu. Terus gitunya terus anu kedua fotos aya lagu dina kolostomo mah kau bingung sok aya anu ka non kakejar tapi nyanak nadana kanggo kawih mah kumaha ya carana seperti saena anu nuju nyarira ya khusus di mata rompet dina penca gitu.
punten bisa patos tadi teh petitna teh ulah saukur asal-asalan lepaskeun gitu. Jadi ngomong petitna teh petit akhir teh. Terus petit akhir. Jadi mau udah di petit anu leuwih teh eta, teh mah petit akhir gitu. Tanggo dina kolostoma mah petit mah akhir tanggo gitu nya. Itunya di mau teh bisalah kapayun deh udah ada malih. Tapi punten sadayananya baru udah mau teh pada di mana wae ayana. Terus sekali mau teh ada yang bahas pertos dina erektun ieu mah dina erektun sok aya ningan barudak teh naon trompet jeung keyboard sok menonjol. Sok kebarangan hayang patarik-tarik ulah sebenarnya mah ulah hayang tarik. Dihanap we salah. Jadi keyboard dina dua, urang dina hiji, jadi hanap sahanapeun. Nah, urang nonjol jeung keyboard ulah. Barudak aya mah ningali teh, tapi punten ye barudak ye nyeunakna teh hampir trompet jeung mic teh ditokolkeun, dikitukeun, digunakeun si mic teh ka dieu. Tah sakedah gitu. Urang komo keur nyengolan mah dina lagu-lagu, nyengolan mah cukup ku setengah, tiup ge ulah dilepaskeun. Ulah di 100 ke lamun dina tiup oge urang mah coba ngudagna 75%. Jadi kan bakal ngalageuna ka dieu teh. Ulah kieu ye enak keyboard tarik. Urang hayang milu udah keyboard mah mungkin. Jadi kan teh pabalap-balap. Tah bila manangkeun dina pas pisan trompet kakara sakedik rada kitukeun ulah dilalapkeun sakieu rangkangna nya. Jadi suarana teh bakal mah naon raos gitu kadang menangnya. Jadi suara non siung trompet jeung teu sami teh moal katinggal teuing kitu nya. Punten nya mau teh nya sae deui nya. Tah kitu mau teh punten pisan mulai mamatahan menjaya kamari urang sasarangan mau teh nya cinta kana seni trompet alhamdulillah oke gitu. Belajar sanes biasa belajar teh. Kita kedah mikir karaos da atulah feeling oke. Oh itu salah ieu urang teh. Mungkin pan anu terangkeun mah anu teu terangkeun pasti enak we sih kan tapi nu terangkeun mah pernah macam sih gitu. Nah kitu teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi heula.